panawagi sadayana sami linggi hormatan simkuring sakumaha kamuninga kesadana. Alhamdulillah calon pengantin pameget di warombongan parantos sumpi alet ngake ngabandelet ngagumpat-gumpat netam pinang. Bismillah, kuwawitan pamuka carita minangka pamuka acara kebasan padika pagawean lamunang tung kajunjungan sing lulus Banten tunggu buat serena udah penyesalan badek di kawitan. Pamerta calon pengantin pameget miwah rombongan jagong tuhun menang munun haturan wilujeng sumpi. Kawis panampian tatambu tanda kamemet kadeuleuh kawis asih dikasih tanda tresna kanyaha mangga gerak kalungkeun eta mangdi tawis parumpaman hati pakarsa kebersihan maneh. Haturan wilujeng sumping ka calon pangantin pameget tutut gunung teuing renang sumangga gerage cali. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin miwah tamu sadayana khususna ka calon pameget miwah rombongan deui raos temutan pribados pamaluhun dilami-lami tekedah dilila-lila dianti-anti tutatati tidak dago dibareto ayeuna parantos nyapa sok sanaos sami surti sami uninga maksudna nanging kanggo nyimponan tindakan tutatati diduga peryoga manusia pangesi dunia anu diparantos dipaparin manah rasa lisan dina saliring dumadi. Secekap kusurti sareng tegal unggul namun gedari sarangan kuucap tesae miulan awi mere cai geusang mandi mere nubut tiguduran namun kedah ti bejer beaskeun kembang beuleut tutatala para hadirin miwah para tatamu sadayana. Acara urang kawitan kulantunan kalam ilahi nu bari dilantunkeun ku Ustaz Erika. Ustazah Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Mudah-mudahan ageng manfaatna kanggo nu maoskeun khususna. Umumna ka urang sadayana anu sami-sami ngupingkeun amin. Amin. Calon panganten pamungget di warombongan mugi teu janten kekeling galih leuhat nyanangna aya naonnya pamaksaan umawi jauh-jauh dijunjung enggang-enggang diteak. Sumangga gerawakcakeun wasik balaka. Sumangga ka pamersa kasepuh calon panganten pamungket diatulan kakayu kanggo ngadugikeun ngebening kalbu jroning ati. Hadirin anu sami-sami ngaluhari panjenengan ieu simkuring ngahaturkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ku panangtajuan Allah Subhanahu wa taala dinten ieu urang tiasa sasarengan ngumpul tina acara ieu. Maksudna mah rakumaheun babarayaan manjangkeun silaturahmi antara keluarga Bapak Haji Saiful sareng Bapak Haji Irfanjul Idudin. Terus rasna sang simkuring asmana pun lancar Bapak Haji Saiful kapapancenan pikeun sasanggeum tina ieu acara. Ari maksudna mah bade masrahkeun putra Bapak Saiful jang Givari Panigala nu bade gaduh niat ngadaku ka putri Bapak Irfanjul Idudin. Nyaeta Neng Devatma Triokta. Suran sareng calon panganten mah rumaos ngantuk keneh. Nya sakituna sejak dilepas mentas tina jejer. Hampunten tina samudaya kalepatana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana nembe sami-sami nyakseni garantos kalbu kasepuhan pihak calon panganten pamungget miwah rombongan. Lain lantuh tampung laku sanes minta tanpa seja purwa aya nu dimaksad sejak ngaitkeun janji pasirna majangkeun simpai baraya sakoletna tina hate sakekeser daun satangkal sabungkus bareng jeung bungkus nganyerahkeun panganten pamungget sareng sacandakanana simkuring salukur damat dewasa panjang sarita. Kanggo pangwalena manggakeun kanu disepuhan di pihak calon panganten istri. Di waktu saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu acana simkuring bade ngahaturkeun nuhun
gunting acan teu janten emutan kanggo simkuring ku sumpingna oge simkuring ngahaturkeun nuhun kasadayana. Mugia saatos diwalimahan jang dipali sareng Depatma janten kulawarga anu nuntut rawuh panjang lari rabina sarta dipaparin putra anu soleh. Amin. Sakitu anu kapihatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana bingga mangata suka bingga pagiri-giri bingga nuntaya kapadana nuga cada suami imah manggi berowo kaya jalon pemerintah jalan gede sasapuan batu turun kesik naik itu kurun bidai laksananya pamaksada wargi eta mangga gerahliat calon panganten pamengget miwah cacandakana mangga cacandakana hiji diberikan secara simbolis ku ibu calon panganten pamengget ditampi ku ibu calon panganten nu sanes sama diantaikeun wae. Para wargi sadayana ditiwanci rumustari hinggap mangsa mualia malati liga na cangkaka mangka nadada korea kembaran kociak hinggap uga pakaitna tatali asih neng Fatma Cep Givari janji urang pastikeun supaya urang nyatakeun nu diseja mang nyata nedak panjang seni di para wargi saya sadayana upacara akad nikah seja dikawitan mau. Rosaria mangga candang calon panganten istri keluar mangga candang calon panganten istri keluar agar ayo Mangga ka penguasa Bapak petugas di kantor urusan agama kanggo ngalaksanakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina dinten ayeuna urang bade ngarencekeun akad nikah Cep Gipari sareng Neng Depatma. Mugi kitu langsung wae Bapak. Bapak nyuhkeun Depatma kalayan putra tugas Bapak kalayan nganggo emas 150 gram ditambah alat sholat dibayar kontan. Tarima binikah Ade Fatma putri tegas Bapak Irfan kalayan emas kawin 150 gram jeung alat sholat dibayar kontan.
ieu acara akad Pari Vios salin Pari kecup kening ini mangga ada tukar cincin pasang cincin mangga dicoret Lantas gitu iya buku nikah di Pari Bapak mewakilan di Ramana Devatma Jagi Devatma ulah lebih rusak fisikna Bapak teh entos ngajaga di alif di kitu di Pari kudu nepatkeun kewajiban di Pari sebagai seorang suami serta mempergauli istri di Pari menurut ajaran syariat Islam. Atas itu orang ngadong awe Al-Fatihah. Amin. Atas itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangaturan ku sareng Pangaturan ku Kiai Haji Raden Dr. Rangga Iza Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahillazi wa nasta'in amma ba'du. Ayeuna keluarga di Pari sareng Departemen sing dijadikeun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kaluan ridho Gusti anu Maha sareng maasi oge panggu ati sadena. Akatika parantos rengsek kalayan lancar, acara saredenga diteraskeun kana sungkeman. Mangga ieu acara dilanjutkeun kana sungkeman. Sungkeman.
Tadi sampai di payung Apa ini ngerti? Dibuka tuh. Ceketan. Ceket. Lihatin madunya. Lihatin kelincinya. Alhamdulillah wasyukurillah ijab kabul peratus lukasan siwara peratus tidak barisan resmi dan kami teruskan suangga Salah jemaah tawis insan maimadut soleh Elihana Purwadi Dumadi Timendi Jakawit Timana nya asal Cukang lantaran diugakeun ku Ibu Rama Kituna suangga kapanganten sakali dihaturanan sungkem ka ibu sewang-sewangan. sungkem ka ibu sewang-sewang. Duh ibu, hapunten abdi dina sumri kalepatan luas abdi rumah abdi sering karambutan patos kabesean terus abdi bika kumpul ngomong ngadama anakin mangka emut ridaullahi firadu walaidi wasutollahi faizuskin karidoan Allah gumantung kana ridona ibu senarang-rangan sawang suluna babendo Allah yang matang kana bandena ibu sinarang-rangan sungkem karama sewang-sewang nah jembar hapuntenana Nur anati kegelahan jiwa apa ridho nanti nyawa nyiapakeun pikeun hideung ieu tanggal walau apa sampai hidup waktu dia sungkem ka ibu mertua rumah tangga diciptakan untuk hidup buat rumah tangga musyawarah maka tersebut wajib terbaik memakai nama siapa sudah kembali ke mama masih teteh masih pancek pulang kampung ibunya repal lumpahna hidup sungkem ke abang mertua apa kasih abdi nega bisu anak mugi-mugi apa ridho sejami heman ka putra sabapait sama manis sakarengan silih puyun kapada ridho pangeran mun Gusti mugi Gusti ngahapunten kalepatan diri abdi pun itu kalepatan sepuh abdi salam Gusti mikanya ampu ka asih ka aranjeuna sapertos aranjeuna mikanya ampu ka ati maksud acara selanjutnya diteraskan kana sawera mangga diaturan ku juru sawer sareng upacara
Ayah. Bisa dipecahin beneran. Terus Lin mulai Lin. Lin. Terus mulai. Aku aja. Silahkan memilihkan mugi Gusti nang kayunan. Tulis Asep Nurarendengan mugia kasalamatan. Selamat pangantenan ulah haya kakirangan. Sintiasa sasarangan sangkan jadi kesenangan. Sing senang akirahina nu diwulu pampayuna. Sabare istrina musik kaharina. Acara salanjangna diteraskeun ka upacara bantayan nyaeta dicangdog nguruskeun candi sareng paotot bakapa. Anu ayeuna bade dimimitian bade dicangdog. Mangga Palain sama mager, dincangdog salajengna muka istri ngawasu sampean ka mager. Tahan. Tahan. Hitungan 1, dincang, 2, tos kitu mempelai istri ngawasu sampean ka mager diracai kerdi. Eta make alasna. Eta alas tercai. Alas tercai Di bawah tapi di pare. Kita ini kempel. Percaya di bawah. Udah deh. Sudah deh. Ya udah. Aya pelan cenah. Jadi lagi deh. Jalan. Dok itu. Udah deh.
Ambangkeun pangabdian seorang istri ka suami anu dimimitian ti poe ayeuna. Acara salanjutna diteraskeun pamupuskeun peti. Dalam hitungan kaki serang putuskan kendali. Biji, bigeo. Tilu. Putuskan kandi, ya simbol kaulihan pengabdian seorang istri ka suami. Selanjutnya, mari coba lakukan tangga memperoleh pelaminan. Nggak jadi akad nikah yang Iya, anakna, anak ayam. Pak Ustadz nih, kayak permen. Enak sih fotografer. Ya siapa yang mau dipoto? Masih fotografer. Piting aja. Ya dalam hitungan katilu di tepatnya sarangan. Biji, dua, tilu. Sama kali dua. Gak ada. Betul-betul pakak ya ngalampakeun bade sabaraha oge rezekina nu dihasilkeun kedah dibagi dua jeung diraosan ku sasarangan. Apa-apa jaraosan. Ini barang. Upacara bantayan terus pengse. Silang. Foto, Novi. Ini silang ngilang. Mudah-mudahan di acara ieu pangantena janten keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi ka akhir parantos trengse. Mugi urang sedena aya dina panangkayungan Gusti Nu Maha Suci ku kituna kanggo panganten kahayang urang sedena dilajengkeun kana doa. Kanggo mimpin doa ieu mangga ka pangarsa Kiai Haji Dr. Raden Rangga Iza Mahendra dihaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, patepang di sakala maya dilajengkeun di buana nyata.
Dua tetep ngagedurkeun getar-getar asih janten pasini janji sejalaki Robi kiwari cunduk di waktu ninggang di mangsa nitih wanci nu mustari. Jang sareng neng didahukeun dibalik nungcung kahiji akidah kadua ibadah. Manos memang raos kadanguna galindeng Cianjur ngahudang rasa tapi moal aya deui anu leuwih raos tur ngahudang rasa. Kiwal ti sonten Jang sareng neng tampak ngalindengkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Upami di bumi kagungan permadi anu endah moal aya deui anu leuwih endah tibatan 2 lembaran sajadah. Anu diangge salat jamaah katilu akhlak kukituna prinsip kufu anfusakum wa alaikum naro. Jaga diri jeung kulawargi aranjeun tina seuneu neraka. Nyakseni aya 2 pamayang pamasang anu bade nambah sagala ciptaan pangeran. Beber layar tarik jangkar barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'al abainakum fi khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Kiai Haji Dr. Raden Rangga Isa Manindra. Acara ieu dilanjutkeun kana sasalaman. Ti paribados salapungun pangatur waktos bila aya basa nu teu sampurna teu merenah syarat-syarat titi budak-budak basa punten anu ditedah urang bukas di acara ku waos hamdalah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Iya. Oh, kayak atuy. Ya, foto bareng heula.